Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng tepung lawung dina channel anu maneh Kang Has memulai bahasa Sunda. Sakumaha kamafhum ku sadayana. Rehna dina ieu waktos insyaallah Kang Has sejanaraskeun carios lalampahan Abah Kanta karena episode anu salajengna, karena episode kelima kalian insyaallah ngabantu judul Rusia Abah. Dina episode nu sateacana kamari episode Abah pinanggih mamala dicarioskeun yen si Abah samulangna ti pangumbaraan teh tiasa ngabagjakeun Nyiranda anu janten garwa kabagjaan lahir batin dikawit pakaiana dugi kabagjaan dilebet kabarna. Namun dina pamungkas episode kamari dicarioskeun si Abah teh pada ngagebugan ku urang lembur sawah anu alatanana nyaeta si Abah teh katohyan ngaheureuyan parawan urang dinya tos saminggon lamina. Nah kunaon ya, padahal Nyiranda teh anom keneh beri geulis gamuleng pi kabitaeun pokona mah. Namun naon tah si Abah bet ujuk-ujuk kabongroy ngaheureuyan parawan deui. Baraya Kang Has kangge nguningaan naon anu salaresna kajantenan ka si Abah. Mangga urang sami-sami bandungan episode nu ayeuna bakal dipedar. Episode Rusia Abah. Mangga wilujeng ngaraoskeun prung. Si Abah gering parna alatan pada ngagebugan bahasa ngaheureuyan parawan urang lembur sawah. Puguh geus sakitu kakolotanana teu bisa walakaya nandangan panandasa teh. Sapopoena si Abah ngan bisa ngagoler bari humaregung ngararasakeun kanyeri di imah maucih. Da Nyiranda mah kitu teh ya teu bisa nanaon cenah. Geus ampir saminggu si Abah geringna penting hese sare beurang ge hese dahar
antukna geringna beki parna. Ukur ditambaan ubar kampung saaya-aya. Penting geus ampir maju ka puncelutna. Sakumaha biasana si Abah ukur bisa guling gasahan, teu bisa sare. Uji ka dieu. Sabenerna Abah aya Rusia. Nu maneh kudu nyaho. Cek si Abah ka Ma Ucih anu satia satuhu maturan. Rusia? Tanya Ma Ucih ngajenghok. Pinarung kacida panasaranana. Sabenerna rasa Abah lunta. Abah teh indit ka Gunung Sadakeling. Abah hayang beunghar jeung gede tanaga pikeun nandangan nyeranda. Carita si Abah binarung renghap nu berat. Anapun Ma Ucih ukur ngembang kadu, teu lemek teu nyarek. Pipikiranana cus-cos nyipta sagala nu geus kajadian. Abah teh muhet ka Siluman Ucing. Cenah teu kebat bangun aya nu nyolek dina ti corona. Baru Ma Ucing ngajenghok. Panon molotot teu percaya kana dedengeanana. Jempe heula Abah rek neruskeun ta carita. Gebes si Abah ari nu jadi wadahna nyaeta saban jalma nu ku Abah di sapatemonan bari lain pamajikan. Ucih beuki hese ngarti kana omongan si Abah. Najan kitu manehna teu kamairan. Tah kusabab gering Abah teh teu bisa mere wadang. Mun kitu cenah nya pamajikan Abah nu bakal dicokotna teh. Cek si Abah sorana mimiti pegat-pegat. Bangun nu nahan sagala pangbaluh nu aya di sajeroeun dadana. Eta geus sabaraha urang nu diwadalkeun ku Abah? Ya itu we. Siluman teh minta wadalna 3 bulan sakali. Ngan lamun hayang alus hasilnya wadalna teh kudu parawan. Ma Ucih nolohok nyong aya perasaan ambak geningan kitu peta si Abah salila ieu. Geus wani-wani muja ka siluman bari ngawadalkeun nyawa jalma anu tangtuna jalma anu teu tuwa teu dosa. Ari nu diwadalkeun ku Abah salila ieu menang nyewa atawa daek kitu ae ku Abah di sapatemonan.
di sisi jalan atau taman kota teh ya. Tah gitu geningan baraya Rusia anu salila ieu disidem ku si Abah. Taya saurang ge nu nganyahoankeun. Iwal mah ucih ayeuna kusabab bibica atau ge. Ngangkat cipta. Unggal si Abah rek nengan wadah. Si Abah jajan. Neangan nu jualan taeun. Ngan karunya eta nu jualan anak. Hanas meureun dibayar teu sabaraha. Nyawa anu jadi taruhan anak. Karunya teuing. Ya. Baraya Kang Has di mana we ayana? Cag heula dugi ka dieu. Carios serial lalampahan Abah Kanta dina episode anu kalima. Kalayan judul Rusia Abah. Kumaha lajenganana lalampahan si Abah teh. Mangga antos wae dina episode pamungkas. Kalayan judul anu sami masih Rusia Abah. Atuh Kang Has ngahatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Baraya Kang Has tisuklak tisiklukna. Haturan mung sakitu kaayaanana. Oge teu hilap. Hapunten. Bilih mah salami. Balelol. Salami cumarios aya kekecapan anu seperti tadi balelol. Hapunten. Atanapi kiran tata kiran titi mugi ageng tawakupna. Wilujeng patepang deui dina episode pamungkas. Cag kalayan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.